Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadeuleu nah ieu kena sanksi, ketika sembunyi mah teu kanyahoan cak cenah halal. Zina teh di zaman jahiliyah, kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh ieu hampir jasa mirip, malah leuwih bahaya kuari, leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya heuh nu kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah, di mana kiai tah? Di mana lah pokona di tah beta di tah. Di mana sih? Kawasan. Ku pake kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya. Teu kaburu kacokot beureun gujana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia dipuri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh deuk kumaha ge teu kumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi, ada ringgis jasa ieu. Nu liar geus sakitu luar biasa lobana. Anu dilokasikeun ku pamarentah khusus Ambalaya sarua. Anu geus aya, anu encan aya deuk dijieun deui loba. Geus puguh di hotel mah. Geus puguh tempat rekreasi mah. Kuari Ambalaya unggal perumahan. Masya Allah. Leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi. Lamun anu sasamaran kakarakterna naon? Kuari mah nu jelas nu samar masalah. Saparantosna Gusti Allah nyaritakeun tentang dosa-dosa. Dosa teh aya dosa gede kabair ngaranna. Zina, mabok, ngabunuh, eta nu geus kitu ngaranna kabair. Aya deui dosa teh dosa sogoir. Neule awewe, noel awewe, eta mah sogoir tanu kos kitu. Geus dijelaskeun ku Gusti Allah tentang dosa-dosa baik anu kabair maupun anu sogoir. Wari instruksi ti Gusti Allah. Hade kudu dipatuhi ku urang, kudu ditengah-tengah ku urang supaya urang aman tina larangan-larangan. Aman urang tina bebendu Allah Subhanahu wa taala. Cik Gusti Allah wazaru zahiral ismi wa batinah. Wallahu alamu bimaradi wazaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah, dosa-dosa nu zahir, dosa-dosa nu batin. Dosa zahir teh ala niatahu, dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad. Dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu ku urang. Nomor kadua dosana dosa anu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero kolbu. Jauhan. Dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula
zina teh zina lamun zohir eta dianggap dosa tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan ieu kena sanksi hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya sebab baheulana aya hukum yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu sakan hukum sadaek-daek bae sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Iyalah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zina baheula haram ku ari ge haram, mabok baheula haram ku ari ge haram. Terus akur-akur bae. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat ku ari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apaan teu? Coba Tauratna tahrif apaan teu? Jah anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah keneh. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta. Kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tah dilakonan. Zina ketika kadeuleu nah ieu kena sanksi. Ketika sembunyi mah teu kanyahoan caknya halal. Zina teh di zaman jahiliyah. Kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh ieu. Hampir jasa mirip. Malah leuwih bahaya kuari. Leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya heuh nu kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah di mana kiai tah? Di mana lah pokona di tah beta di tah. Di mana sih? Kawasan. Ku bake kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya. Teu kaburu kacokot beureun kunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia dipuri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh deuk kumaha ge teu kumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi ada ringgis jasa ieu nu liar ge sakitu luar biasa lobana anu dilokasikeun ku pamarentah khusus ambalaya sarua anu geus aya anu encan aya dek dijieun deui loba geus puguh di hotel mah geus puguh tempat rekreasi mah ku ari ambalaya unggal perumahan. Masya Allah. Leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi. Lamun anu sasamaran kakarakterna naon? Kuari mah nu jelas nu samar. Masalah. Leuwih jahat. Masya Allah. Maka turunlah ayat ini wa zarullahiral ismi wa batinah tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeleuan kumata nu patalina jeung awak baik dosa kabair maupun dosa sagoir wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoha salat, hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleu ku murid salat, hayang kadeuleu ku guru keur carita salat.
Kercarita puasa gitu kene ria adalah batin dosa nu aya di jero hate lempengkeun Allah nu nita salatna Allah anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah nu rek kaganjarna ge Allah kalau bae sia tuh lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah prede abdi nun coba sholat dah periksa malaikat periksa ku malaikat sholat taraweh hayang naon teh sholat taraweh tah coba hayang kaing apa hayang kalem hayang kalem kusaha percaya hayang kalem na ku pimitohaeun mana pimitohaeunana mana panggil pimitohaeunana kadinya tah ieu jelema taraweh liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawehna hayang kalem tak kusia ku pimitohaeun cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah cokot ka pimitohaeun lah ana mah teu bisa ngaganjar anda teu bisa ngaganjar bilukeun ka ditu ka mana itu tuh itu mah seuneu heuh ka seuneukeun dikanarakakeun batin da batin naon deui hasud batur nu maju warung nanya nu gering batur anu maju usahanana anu bengek batur nu kabeuli mobil nanya nu ngap-ngapan batur anu kabeuli deui mobilnya anu diopnam ieu karana hasud nu kos kitu ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyengkelik bae eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna wari sombong udah kos kitu bae ku tutang kototeng ya Allah mobilna jeung nyanana dibeli ku aing kabeuli kabeh eta ngaranna sombong tah kos kitu tah bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna bukan naon si sia hayu jeung aing sombong ngaranna atau keur sorangan bae rarasaan ja aing pangsugihna aing pangkasepna aing pang sagalana ujub eta penyakit batin nu kos kararit tinggalkeun wazaru zahiral ismi wa batinah dosa-dosa anu zahir mah anu kadeleuk ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teh dilaksanakeun nu teu diparentah dilaksanakeun dosa malulu urang leletikanana urang di hareupeun imah suki-suki bae mantes mandi bari ngarokok aya kopi di hareup nu merena pamajikan urang cek pamajikanana bari diuk di sisi haji ke kamana teh seur bedeuleun tuh nu liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa neleukeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakena mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu tak neuleukeun kos kitu ta eta ya Allah ya Rabbi nya geus kolot umurna 60 tahun nya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan da dicolok ke ku malaikat eta ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa henteu kieu lah aing mah geus kolot budak ulah sok cari cing di hareup kunaon emang ge lah ribet aing deuleu sia aing kalangan ku sia tolol teh Ki Haji sok dirijak sok nyian dosa raka sia mata sia tah geus bae urang kudu nama peureut tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuan bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae jadi siap diuk diharap buka baju nek naon aing hayang neuleuh di jalan mending neuleuh nu sia dalah kutang buka ih sok jangan naon lain naon aing deuleuh sia mah halal daripada aing neuleukeun batur ayeuna lah incuran deuleukeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal dek dideuleukeun ge masalah aya nu di jalan mah haram ajabiyah ulah di urang mah teh hesepan ku ari di Arab mah kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya mah bangke borongsong pan ka dieu
kadang-kadang mata anak atuh teu kadeulean kapan make cadar beres urang teu bisa deuleu di Arab teu bisa deuleu sejahat-jahat dari Arab pelebah aurat tetep mereka tutupan coba di urang mah Masya Allah tuh hese aja urang make jilbab aya ge jilbab sakit sapotong ada deres geus ai ieu ditutupan ai ping-ping ka mana-mana nih kumaha deui coba ieu geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa manta kuariba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nyana ditahan ulah ka mana nyana ka mana bae kiai da si tolol ka mana bae ja kuariba dek kiai dek teh saha asal geus loba keluar we pasti bae neula aurat hajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon kitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres pan encan nyanana encan ka arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir asal neuleuh nu goreng cakate teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teu becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang leuleunan naon ge aju kadeuleu bae pan ku urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan didinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi kok mau bunte make sorban sakilang make sorban bae cakate di udah setik deui tah asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kabelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kabelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kabelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kabelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad ban kitu resep daek atuh aing mah ai daek bae geus aing korep ustad pa geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh ge isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleu ieu mah lain tuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadi nyana mah sieun geus sieun digorengkeun ku manusa lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di tak ustad ngeboncengan si mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejasa ya jauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyaho iwati Gusti Allah beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang aja ti dieu teh handap ka dieu nafsul ammaratu bisu
nafsu amaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as-sahwat al godob eta kan kudu dipicenakeun ieu penyakit-penyakit batin neuk kumaha miceunana nya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teresep pan eta mah ngaranna syahwat. Ari geus makan ku urang di omean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna itu bener gitu. Tapi rada deureut geus we gitu ketika manggian sakitu bae mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah boga pikiranna kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasana jan didelekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep didelekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh pan urang geus terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika urang neuleuh di kota nya parutih nya bagus nya laluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun kurang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon didelekeun jasana jan didelekeun nyana can puguh daekeun di mande jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideuleut atuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos kitu ayo coba ye sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos kitu bae ge ulah ki haji ulah lain ki haji da bae lah ki haji na malah mah bagus amat jeta akur jeung nu di imahnya tolol tak ki haji coba ayo mantak aja resep ka kota ge ka kota deui lah bukan cuci mata lain cuci mata ngerebakeun mata eta titah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina masyaallah yes saya tinggalkeun di urang mah ye bab aurat bae di Indonesia ye mah di Indonesia sajasa di Arab mah rada deres lah di Arab mah rada diris rada mantak eta urang hese jasa ketika tawaf satu sisi urang teh dititah tawaf satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe tarolah aya ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain ketika urang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ke mazhab Hanafi nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang tawaf jadi tawaf jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i tawafna tawaf Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah datang dituduh-tuduh ge emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh neuk dibawa ka kuburan bae kieu cenah ieu mah hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung tawaf sapaket nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung tawaf namun bisa nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklid dia geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese aduh itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa lain babacaan innal afwa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal muwafaqata daimah kuduna mah maca eta endan mancung amatnya irungna bagus tah Masya Allah orang mananya KTP-na orang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol teh budak keur tawaf kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan tawafna mah babari pembatalanna mah babari miceunan eta tah resep nu hese nah iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabarenan urang jeung urang takron yang hideung kabarenan hideung janamnya rombongan brus urang aja nya hideung bau teh budak tentu dawa urang ibadah tawaf nyarekanan batur malulu sugut tanda hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum deh kumaha anu watak hararese jasa urang hayang khusus jasa tawaf
mantak nu bagus batu tungkul beto teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu ditita sapira doa menta teu geus teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu toab aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya nutur nah lumayan cek yang nanti itu toab lumayan encan sai aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neulekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doa nah terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus neulekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neulekeun bae gitu sakedeung mah neulekeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah nah teu kadeung eta urang hese masyaallah matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid Jumat geus teu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tahilah huwa zarul ismi wa batina tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deureus rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tatina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratum bisu eusina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa hiji puasa heula 40 poe dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syaratna loba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharrasaiko ngusruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dieu turun cekang malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang deuk nanyakeun teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu beres naik cek malaikat Jibril ayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apa geus saya ieu instruksi geus saya ente ada Jibril aya teh di barengan Muhammad geus dibere izin geus naik Kangjeng Nabi na ditanya henteu Kangjeng Nabi mah nanya doang aya teh saha aya di mana henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat henteu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah deuk ka mana deuk ka Allah woi zohor
moal aing mah moal zuhur geus liwat aing mah zuhur syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh ranteh habak bebeutkeun lain kita ieu beda Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tadina bareng lain wilayah kula mangan datang ka dieu dong cek malaikat Jibril naik we ka dieu kula mah ajur cek nya jadi ulah sok haju ngaleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di dah naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang teu jata mah dibawa ku Gusti Allah tet nu mantak cek sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lain kula lamun urang hayang makrifat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teudeun kolong mah aya di aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae aya kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae mah kahandap kuat mah nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan marifat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbah diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH teh mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayang-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah ai hate teh dibersihan ai Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teu hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lillah ka kapanggih jeung make syarat kitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naik urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kos kitu tah nah eta kudu eta ieu konsepna wazaru zahirul ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat memantak tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat iya dek di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula kuari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata
istighfar astagfirullahaladzim tujukan ke mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikin ke abdi hak supaya abdi teh bisa neule ku ari nu dideuleuh makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hak sakadar neuleuh nu dideuleuhna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terus we per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat ping-pingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu tolol lain tobat blot astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pake neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti abdi resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu mah lain kitu sia atuh di hareup wah kalauna kenceng teh kunaon loba jelema tah mantep tah heureuh hese cuci mata heula dideuleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak wazaru zahirul ismi wa batina carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pacar nu urang nu Allah nu mantak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk mah Allah bae kadang-kadang orang waktu ieu lantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohoan ka Allahna cak Allah sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagalana naon sugan bae sia inget tah ku aing ditorekeun sia ayo sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cak Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek ku moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaet sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jeung urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia jebut teu adil ka aing cak Allah dengan dak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang teh kitu kedeke dak sulingna teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah godekeun aduh presiden urang boga gitar mantep jasa masyaallah suling aya di nyana gitar aya di nyana dek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantap jasa ieu satuju jasa lah urang mah geus jana bae jadi presiden lah ha irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan
Nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti. Di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa. Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana. Zaru zahirul ismi wa batinah. Mulai ieu ndek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese. Hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi di lengkahan tanah Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur tanah Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah di dinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tak astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim sami Allahu akbar ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat aduh ngaco sama salat bos gitu teh wazaru zahiral ismi wa batinah tinggalkeun ku arjaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa anu tersembunyi yanen aya di jero hate wal ismu kila zina wa kila kullu masyiatin cek sakaul lain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balasanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah iya baka bake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bimakan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna sopo sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah ieulah sayujzauna bima kanu apa dari sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun tapi lamun can katobatan ieu rempan mantaklah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulah nanaon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit di kieu geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang
angel sanjana di toilan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh jauh keneh teng 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 kabelan eta itu banget sing ada yang sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh tah ieu barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng leuleuh ka handap jaieun mah handap ge huisan huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa. Ya Allah ya Rabbi ajuneuleuh ka pamajikanna naon ini guna nu dihandap huisan teh wah itu tanya-tanya lain cobain wah nu kos kitu mah lain kudu ditanya pake si dirina hebat deh tah eta urang geus kos tah sadar berarti urang geus kos mending ibadah konsisten urang aya nama geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat 2 rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat loh tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang abang ke mana abang mau kembali gelah tuh yang sekolah ieu tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing beres tak sakit tuh guys deres karena yang hirup keneh guys jadi guys plong guys betul apa urusan usia sawah aing merek ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantap jasa hebat jasa mah kolot terus maghrib baca Quran atawa baca sholawat datang ka Isya ulah balik di masjid sakedeung ti maghrib ka Isya kuat kebalik blow on teh si kolot acara TV cara kiai eta sih di kolot mah geus papegatan mantang naon jeung TV papegatan isin ke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul pan isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan panggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kos teh nyawa bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui cak pan teu kudu ditanya sama ku malaikat ka resepna berarti TV isin daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV paling ti kuari pepegatan yang TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna si tiba heula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalagaku nu kos karari itu atuh mani di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus deuk datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngaca saya mau mendingan HSP guys lah udang jam 12 Isya tak incan dia ikir cerita wazaru zahiral ismi waba tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebah miceunan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah nitahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau geus kos kitu kakara kurang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teh hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu tama dina ilmu tarekat mah kos kitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun dahar teh ulah mikiran ngeunahna ceuk ahli tarekat mah kudu mikiran kaluarna hatina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jorek daging hayam daging domba opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules kaluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta keneh mulai tak urang moal rada moal pati hayang
Mas basi kene hayang kene beteun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sebenarnya mah orang mencari ilmu torekat teh kos gitu jadi hese mantak atuh kiai kuari jelema kuari norekat da jala eta mah norekat zikir doang manya bu guru zikir torekat main limbah nyai mah ahli torekat ngalimbah geus ku guru torekat di mana di Jawa Timur kuari main partai ting bating eueuh ti dituna nu main torekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala pan ai torekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah ai partai nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong torekat hajunya hancur di partai kalian salah jeung aturan teh geus kitu teh salah jeung aturan lain lalagan salah besinya penasaran tidak datang ka dieu da kumaha dia diajak dahar ku aing salah teh geus kitu teh tah mawani tuh mata ku ari mah ahli torekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan mursyid kan guru torekat mah ngaranna mursyid geus beres menang sabulan teh dipanggil sia murid aingnya ieu mama ku ari keur ngadukung partai Demokrat sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia teu meunang dina torekat mah teu akur jeung guru awas sia disapa sia ku kan aing mah guru torekat jadi puyeng kieu aing puyeng aing mah tuh salah tak guru torekat teh tampiling mursyid kos kitu mah lain kitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunianya guru tarekat mah kos kitu aja kita dunia ke mana gen ka dieu gen yang mama kasubur gen abad guru tarekat kos kitu ieu salah bae guru tarekat teh layahna di stop heulanan aya dunia nu aya ka masjidkeun ka musolakeun majelis taklim pasantren ayo kita sarukeun besi ka buru paek eta bener tah ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur anjing tuh goblok sia guru tarekat belon deui bae dihayangna ka nyana bae ulah ka batur ih jelema tolol coba tak hese dagan nu mursyid teh geus ulah guru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana zikir teh berarti zikir biasa bae heulanan nah ieu maksudna naon ieu tatita huwa zarul zahirul ismi wa batinah keur zahirul ismi mah babari tapi wa batinah ieu nu hese ieu masyaallah capek jasa udang dipeting teh ku arina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang dibikeun ka makhluk-makhluk maha sagala-gala Gusti tafakur urang ka makhluk Gusti para rasul para nabi nunggus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate tafakuran ku urang Ahmad tafakuran Muhammad luar biasa sama Gusti abeh naon abeh nyurup ka diri urang abeh nyurup urang teh tafakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain Assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum min rabbis samai beres balik berkat na aya cek aji podol sial kaing di bae asana ieu anu dibaca kurang teh tadi assalamualaikum zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan hati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna kaberkat bae apa pernah Kangjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu pan atuh urang nu mamacanyana aju kaberkat mobil teu daekeun leumpang ieu naon ieu panitia da teh horenganan amplop poho mobil teu daekeun
barang amplop oh iya kiai hadena gecan berangkat cek teh ya amplop jatah aju tokcer bae sial ta mobilnya hewan jasa nu dibaca kurang assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum atqal atqiya assalamualaikum aspal asfiya assalamualaikum askal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang di maknaan doang moal nyurusup ka jero hate tapi ketika kurang ditapakuran muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang implang kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung kagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj Kangjeng sapoting dua peting tilu peting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi set geus mah nyaritakeun berkah starter ge langsung togjer teh mah oh itu saya pemuraqabah ngan hese nah ilah nek micenan zahirul ismi wa batin di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktekkeun coba supaya urang rada beda hirup urang oh renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana ulah pejauh-jauh urang bae encan guguru urang mah tarekat teh encan merenung mah teu naon napa kurang beuh eta guru urang abuya tiloka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan aya naon eta di dirina mah teu betah sorangan ge nyana di imah sorangan bae gawena naon beusi ke urang nurutan nyana ai nyana mah maca Quran ai urang mah nonton TV beja tanyakeun teh si abuya nyana sorangan bae oh nyana mimiti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus baca Quran terus reup sareng terus udang salat deui terus gitu bae oh jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV buat tuh mantap imah TV dua abeh nurutan abuya teu ka mana-mana tepan tolol eta kos kitu tah nah tafakuran eta kakarak sapangkatnya na komo Syekh Asnawi meureunan eta sapangkatnya na komo Syekh Nawawi meureunan terus dipikir ahli-ahli Allah nu mantak salapi bakos kitu lamun urang mengkol ka lain salapi nurutan nu lain salapi we kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta menang di mana? Itu jangan pan proposal, ayah pan koneksina, sah koneksina. Si hayang emang, atuh hayang waukeun atuh aing, ayo jeung aing, mulai itu. Asal napakuran kadinya resep kadinya arahna. Tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali, bau wali. Digusar digeser. Nah, ieu urang mah keur carita wa zaru zahiral ismi wa batinah. Urah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan gelananan lamun urang resep jadi pamimpin cilaka begitu urang nyalateun aing asana jadi imam sebab aing kolot epek henteu sial jasa goblok aing udang-udang geus dipasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke-engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam. Ulah budak tolol sia mah. Teu nyahoeun meureunana hubur riasa. Tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapirane angan ganjaran jeung sholawat. Ngarentet deui bae di polisial cenah kaing deui bae. Aduh Gusti Allah nu agung. Teh eta sapira ieu menangan ridho Allah bebas-bebasan bae Masya Allah malah mah aya embung di jero hate teh lantaran teu aya resep nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat man tawadhu rafa'ullah lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta tah micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae
dunia lalu pasan baik ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia lepas tengah wujud tapi ketika dikallahkan aing mah dekallah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunia nyaremparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah lepas tah cenah ku aing dek diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh haju kudu diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas ya tadi lagi embung aing maksudnya lain gitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya mah geus terseupeun ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieuweukeun ketika diayakeun seuringanna atuh bohong berarti jadi mah dunia una embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah masyaallah nu mantap sia deh tah ieu nu hese ge tah micenan hubud dunia micenan hubur riasa micenan hubul mahmadah micenan hubul hub ieu keur carita zahirul ismi wa batina zaru zahirul ismi wa batina Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin ieu nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubub eta panyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan nah iyalah urang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mantap cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara sia hese kajen kuku mage ja bener nah innal ladzina sayana jelema yaksibuna lisma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales di akhirat di akhirat dibalesna disesuaikeun bima kanu yaqtarifun wala taqulu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha riwayatkeun isun saking Ummi Salamah gandiler bendu safallahu anha saking Ummi Salamah annaha insatuhuna Ummi Salamah kanat iku ana ya Ummi Salamah talbasu iku nganggo ya Ummi Salamah awdahan ing pirang-pirang perhiasan min zahabin kang tetep saking emas. Qalat maka ngucap ya Ummi Salamah ya Rasulullah Kanjeng Rasulullah akan zunwa anda tah iku simpenan utawi ya Allah. Gua ngucap ya Kanjeng Rasulullah idza adaiti zakatahu falaysa bikanzin tatkala nekani sira wadon ing zakat ya Allah maka warana ya Allah ikut tetap kalawan simpenan. Rawahu Abu Dawud wis ngariwayatkeun hadis sapa Imam Abu Dawud wa Daruqutni lan Imam Daruqutni wa sahahahu Hakim lan wis mahakeun hadis sapa Hakim Imam Hakim. Al-ma'na al-ijmali utai kilaiki kumana kang bangsa ijmal abah syari ngawanangkeun sapa syari linisai kada pirang-pirang wadon atahalliya bizahabi wal fiddah ing gawe papas kalawan emas lan perak kama warada fil hadis barang kang tumekaya maing dalam hadis annahu satuhuna Kanjeng Nabi alaihi salam akhadha iku nganggo iku ngalap ya Kanjeng Nabi hari orang ing sutra waja'alahu bi yaminihi maka nadakan ya Kanjeng Nabi uing harir ing dalam tengene Kanjeng Nabi wajahaban lan ing mas waja'alahu bisimali agar nadakan ya Kanjeng Nabi uing lahab ing dalam kiwa Kanjeng Nabi
Satu ketika Kangjeng Nabi nyeka sutra. Ku Kangjeng Nabi kabdi belah katuhukeun. Kemudian nyeka emas ku Kangjeng Nabi di kabelah kencakeun. Sumagola kari-kari ngucap ya Kangjeng Nabi, ila badinna hadza ini haramun ala zukuri ummati. Satuhna iki harir lan zahab iku kang haram mingatasa pirang-pirang melanang umat ingsun. Iluntur iku kang halal inasiha kada pirang-pirang wadana ummati. Kuarima paronjang-ronjang hayang make harir. Maju jadi kebanggaan. Eta batik harir, batik sutra anu dipake ku paharto jeung keluarga. Eta teh hijina 150 juta hiji. Hijina 150 juta. Santri datang ke Pak mal boga. 100 khusus di Pekalongan. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Tanu kuari dipakai ku SBA. Itu lain bantrak-bantrak ini. Dipakai ku para menteri teh, eta teh hargana 50 juta kalur. Eta baju. Pantas dipakai mahal ge lantaran eta lamun dipakai salat khusyuk jasa. Khusyuk. Lamun dipakai salat teh khusyuk. Jadi mulai ti takbir teh inget ka korupsi bae. Ya urang lamun nyaritakeun pakaian pohara. Batur mah urang mah kuari make pakaian, make tamer 2 juta, 1,5 juta sapang hebat. Asapang hebat mah tu batu mah batik 120 juta, 170 juta, 50 juta. Dan nu make bangsa 20 juta teh embungeun. Masya Allah. Tekan lain lalagaan eta. Beuh komo raja tuh. Cacak-cacak urang bege, urang lamun nuturkeun hawa nafsu mah tuh kitu bae terus sayang mahebatan. Ya Allah, ya Rabbi mantak lamun teu nasawuf moal bareres kabeh. Karena nasawuf lain gitu. Ketika orang dek make baju awak Aisyah iya make baju bagus, mahal, seimbang teh sia jeung darajat sia. Tasawuf begitu kan. Bari ngaca. Nolak-nilek di hareupeun kaca. Pantes henteu potongan aing make jas. Buk panjang, kumis panjang. Aju make jas, aju cincin gelede. Mikirnya nage jaing mah lain kos jelema ya. Ya Allah, awak, yes ya make baju bagus, make batik, PNS lain. Menteri lain, bupati lain, RT lain. Aja kusia dipakainya mahal ya batik. Aku henteu si jeung derajat sia. Lamun teh mah sia menang ridho Allah pantes meureun mun make baju nu bagus. Sebab sia teh geus minjum lati ahli surga. Tapi lamun sia teh dipikari do ku Allah teu boga darajat munggu Allah. Atuh sia yang ngamumule awak ku pohara-pohara teuing padahal beuleumeun. Kan gitu tah, eta tasawuf kitu. Dibulak dibalik.
waduh telayak atau makan nu bagus gantungkeun makan jore nu jore lah ake awak siapan ngorakene kan makan nu jore teh kan ku batur teu pantes leuwih-leuwih kan sia hayang kawin deui sia teh kapan diperhatikeun ku para jahe-jahe ieu sia kumaha lamun aya awewe haji teresepeun ka sia nu bener atuh siapan ngorakene buka baju gantungkeun make deui nu bagus awak sia make nu bagus we tolol amat nanaonan sia teh hayang dimuliakeun ku makhluk kan berarti hayang dihebatkeun ku makhluk hayang kapandang ku makhluk hayang dipandang ku makhluk mangke di akhirat ku Gusti Allah kapan sia titah neangan nu ku sia hayang kalem baheula cak Allah sia hayang make baju hayang kalem ku si anu teangan si anu sia teh hayang katangen ku batur teangan batur anu ku sia dimaksud hayang ngeuleukeun sia cak Allah teangan ku ari ayo balik we teangan ku sia ih sieun atuh gantungkeun make deui nu jore awak siapa ngorakene asana kebal-kebal sataranjang ieu budak dibulak dibalik ku urang salengkah-salengkahna supaya aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala ketika urang deuk salat tanya awak urang awak ari sia keur naon ieu nangtung di mana di masjid nanaonan mana nangtung di dieu deuk salat titaku saha ieu salat titaku Allah ari Allah naneulekeun lain neulekeun deui Allah maha qadim deuleuh ge qadim aja isia hayang di alemna ku saha ku Allah ai hayang di alam ku Allah emang kudu make batik nu bagus nyaonya balik bolak-balik Allah mah nitage nutupan aurat nu rapi pakaian teh pinuh ku adab cek sara daun hartina urang salat ungkug-ungkugan ai ujung-ujungna Allah teu narima kana salat urang naon hartina urang ibadah ari ujung-ujungna urang ibadah urang teu ditarima ku Allah rugi ka bina-bina balik deui bolak-balik tasawuf mah kos kitu ngaranna ngaji diri make nu bagus takur jeung martabat jeung darajat urang munggu Allah make nu jore urang asa ngorakene ujung-ujungna kos abi broza kos gitu disebut jelema jajin disebut jin jelema berarti nya nama bainal jin wal jelema momonon aduh Gusti Allah aduh sok supaya jadi jelema beneran orang indallah hayang galem ku manusia mah moal kebal hayang katangan ku jelema moal kebal urang bakal ninggalkeun nu kurang hayang ka alam si eta hayang alam urang bakal ditinggalkeun ani gadi itu sutra cekal tendang belah katuhuk mas cekal tendang belah kenca cekang jeung nabi inna hadza ini haramun ala dzukuri ummati illun li inasiha ieu sutra jeung emas haram ka lalaki umat kaula halal ka para kaum hawa masyaallah Muqtada hadza lan utawi peterapane ikil hadis iku ana zakat la tajibu. Satuhuna zakat iku ora wajib zakat ala nisa'i. Iya tasatu yang buang wadan tuhulihinna ing dalam papasan nisa wa bihi lan balawan la tajibu wala jumhur mujazaba jumhur wa ayyiduhu lan watan hu ing adamu wujudiz zakat apa betawi salat wa jiryanul amal lan lumakun amal biadami ahli zakat minhuna kalawan orang nana dan alam zakat saking nisa ala dzalika ing atas mangkono huli
ugora bahani palan madrasah nama bani apa wujud zakat huli kalawan wajib zakat dalam babas wa mana huwa mana wajib zakat iku idza balagat nisaban tatkala tumeka yahuli ing nisab hamlan lil mutlaq alal muqayyad kena den mahmalkeun kena den tanggungkeun den mamukeun gaduh mutlaq alal muqayyad wa khian bi hadis tahdid lan kena ngarep kalawan bilang-bilang hadis tahdid wal wa'id tahdid memedeni wal wa'id lan ngancam walam tasbut indal istilah hadis tahdid wal wa'id walam tasbut indal juhul lan ada tetap dalam mengujumhur suatu hadis wa'id atau suatu yang bilang hadis wa'id at-tahlil lagi wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji datang kepada Allah, Allah Rabbil Alamin. Ala kulli hal ana sakaba tingkah Allahi ja'ala darajati anu ngajadikeun Allah kana sakaba pangkat ibwan lil abidina jajagaan karaksaan kajelema nu ibadah kabeh wal qurbati lil arifin jeung sebagai kurbat dumadehes lil arifina ka para arifin kabeh pangkat-pangkat jelema beda-beda aya asin aya taqin aya abidin aya arifin luhurna nabiyyin mursalin jadi hiji-hijina jelema beda-beda darajatna mendak beda karesep beda kahayang karesepna aya nu salat bae aya nu maca Quran bae aya nu maca sholawat baik jadi karesep dalam rangka meraih ridha Allah pangkat indallah ieu adalah beda-beda jadi kanyahokeun kuduina masing-masing anu nyaho aya anu secara umum bae aya anu ditata ibadah ka Allah sakumaha penataan darajat dunia ini mimiti pendidikan sekolah SD SMP SMA daftar jadi PNS dana udah nyogok nate sebarat kira badak tuh aya nu 30 nu 50 macam-macam nekan neraka mah dibelaan tuh pendidikan naik ayo ngara polisi abri miti daftar terima pendidikan tek waringis jadi tamtama hayang ningkatkeun itu darajatna pendidikan deui hayang ke manehanana meraih kapten terus kebelah itu terus jadi kitu abri jadi jenderal kolonel dan sebagainya eta teh menang nata nah pangkat menurut Allah ge sarua ditata ku urang aya anu masantren ge campur bari sakola sekedar jang mengenal Allah di bibir doa moal datang ka hate moal tuh bangsa pendidikan yayasan santen mudirun eta mah kos kitu mangan di bibir doa naik salap santen ngaji amil jurumiyah teh biasanya na
ya tanggal 15 tahun mah maca Tria Takrim menang curat-coret bisa mayang mengenal Allah rada kabelah jero rada kabelah jero mun eueuh hama mun teu kena hama mun teu kena hama mun kena hama kena hileut atuh sarua bae aya anu geus beres pesantren ditata melalui pendidikan khusus dek ninggalkeun ilmu teh dek ditinggalkeun satungtung make ilmu bae ibadah moal mantep ditinggalkeun ilmu supaya orang boga rasa urang mun make ilmu bae atau di syariat bae ilmu hukum ditinggalkeun eta kun urang mah berabe eta kos itu berabe lo nuntun itu berabe dek make adab ditata ibadah teh jadi dek nunggalkeun Allah dina pagawean nunggalkeun Allah dina asma nunggalkeun Allah dina sifat engke bakal kaharti tunggalna Allah dina zat tinggalkeun ilmu lamun make ilmu bae mah urang eta teh cara budak leutik ujud kidam bako mughalafatan lil hawadisi tong treng ilmu eta ilmu eta dik ninggalkeun ilmu eta pindah kana rasa eta ke ditinggalkeun da ku urang nyaritakeun wujudna ilmu didalilan ku urang ayana wujud make dalil nakli make dalil kiasi hujah burhan eta teh mah ilmu ngaranna ditinggalkeun make kos kitu bae mah teh ibadah TK teh mah kos kitu. Nah, ikan dik ninggalkeun eta kan kudu aya guru. Nah, ieu kitab ieu teh ya dik mengarah kana ninggalkeun ilmu. Matak kita tadi al ulama warasatul anbiya bil ilmi wa yuhibbuhum alus sama wa yastaqbilahumul hitan. Ieu teh supaya bener-bener ditata heula ilmuna. Kena jadi ulama abeh sieun. Sebab jelema sieun ka seuneu lumpat tina seuneu. Jelema lamun sieun kana maung lumpat tina maung. Jelema lamun sieun kana anjing lumpat tina anjing. Jelema lamun sieun ka Allah lumpat tina dunia. Sebab dunia teh cak Kangjeng Nabi zahirna halawah wa batinna non pait summun qatil. Dunia teh zahirna halawah batina summun qatil racun anu mematikan geus jauh ta urang ti Kangjeng Nabi geus jauh ta urang ti Kangjeng Nabi urang sieun ka sapi banteng galak lumpat sieun ka maung lumpat wali urang sieun ka Allah endahan bobogohan jeung dunia berarti kan ieu teh ninggalkeun dunia teh hese jasad malah mah urang wiridan salat di hayang dunia lumantak loba tahajud ge maksudna mah dunia. Urang mah nanaon ge dunia bae. Ieu lumantak beralih ge ye di pondok pesantren salaf ka pondok yayasan. Ieu teh maksudna dunia. Lumpat kaler kidul wetan kulon ge lah cak ahli mantek mah dunia. Sia. Kaden teh indek lumpat ka kaler ka kidul kaler teh lah ulah loba omong. Cablak-cablak amat sumut dunia. Sia. Loba omong. Ye cenah sieu mah marah ini balik sagari itu. Ipan aja kos kita ini gitu baik. Dunia kajauhan baik guys, kajauhan kajian kumaha ge. Dikelompat ke mana dunia baik. Nah satungtung dunia berarti nyana teh nyamperkeun seuneu, nyamperkeun neraka. Jelema lamun bobogohan jeung dunia, neangan dunia berarti neangan neraka. Nah cenah kiai ulah sok ngomong kitu jah kiai ge beuki ka dunia teh sia mah kaing kitu bae sih. Ieu mah. Well beres nyaho seuneu bakal ngahuru lumpat
nyaho dunia bakal dilakakeun terek lupa urang mah teu nyaho berarti lain ulama anu dedeketan jeung dunia nu warasatul anbiya mah sebab ulama anu warasatul anbiya mah anu indama yakhshallaha min ibadihil ulama nu sieun ku ari pinter jasa hadisna pinter jasa Quran jeung tafsirna tapi teu sieun ka Allah lain ulama terus gitu mah bajingan belon mah handapkeun bajingan luhuran ti belon bajingan makan geus parah lain cakula cak Tuan Syekh Abdul Qadir ikir nerjemahkeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir ai sakadar loba ilmu na bari teu sieun kana dunia mah tah lain ulama nu kos kitu mah bajingan anu sieun ka Allah ulama nu sieun ka Allah teh ulama nu anti dunia mantak teu layak ieu aji diaji ku urang teu layak ieu kitab ieu teu layak diaji ku bangsa jelema-jelema anu sok di partai teu layak cak dikudoli kumaha di NU sarua pun sia masuk gajun di KNU bae teu sarua ieu wallahi mantak teu wajar ngaji kitab ieu teh teu wajar bangsa urang mah ieu dek dikodok kacerokan orang lamun ngodok mah aya bae anu ngageriwel terus sama haji bae kan asal bab ngodok begitu dikodok begitu iya lain lalagaan ya orang nonton ya orang nonton ahli-ahli Allah maca kitab ieu orang nonton orang kewenang-wenang orang mah nyaritakeun ulama bae tadi pasti setiap ulama berarti jama tina alim teh manit tasofa bil ilmi aya ilmuwan kesibatan ku ilmu kuloba jadi ulama nah ieu teh ya loba kanyaho geus lamun loba kanyaho loba kasieun urang urusan dahareun bae nyaho ieu teh aya racunan ulah nyaho ieu teh aya kitu pengawet teh naon ngaran-ngaranna formalin lain formalin mah pengawet mayit tuh siapa teh apa gue eta kene berarti kurang ilmu teh sia karek digetak sakitu bae geus sieun tah ieu teh ya loba ilmu loba kanyaho naon sababna nu boga pabrik mie embungeun ngadarmi nu boga pabrik mie teu daekeun ngadarmi nu boga pabrik micin sasa embungeun ngadahar sasa lillahi taala beneran ieu mah tanyakeun nu boga pabrik sasa embungeun nyana mah dua taga dititahan ge mung nyana nu nyieun pabrik nyana nu embung nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie wajan kumaha ge sebab nyana nyaho ramuan mie teh ya eta teh anu ngundang penyakit jadi lamun urang sering ngadahar mie eta teh penyakit diondang ulah kaget lamun kaya emah ulah kaget darah tinggi ulah kaget ginjal ulah kaget dan lain sebagainya mie teh lain lalagaan embungeun do boga pabrik mie nah kulantaran nu boga pabrik mie mah nyahoeun eta teh itu naon ngaranna ramuan-ramuanna nyana mah embung ku ilmuna lamun nyana daek berarti bunuh diri kulantaran ieu abi berojak mah teu nyahoeun terus teu nyaho teh kurang ilmu nyaho huntu bae murag tuh kan teu nyaho urang teu nyaho mah kitu anu boga pabrik rokok embungeun ngarokok embungeun nu mantak karyawan aya karyawan nanya Pak ini pabrik punya bapak iya terus kenapa bapak enggak merokok enggak apa-apa cek teh enggak apa-apa enggak saya mau tanya aja bapak ini kenapa enggak merokok enggak apa-apa kan di situ saya udah kasih merek cek teh kasih merek bahkan pakai naon kitang korak segala yang pakai
takut kurang puas pakai tengkorak. Geus bari ngamerekan mengundang penyakit kanker dan lain sebagainya. Kemudian aya tengkorakan. Itu. Nyana ditanya deui ku karyawan, "Bapak kenapa?" "Oh, karena saya kan bisa baca." Lalu itu yang ngerokok yang diperbolehkan yang merokok siapa? Yang diperbolehkan merokok itu yang nggak bisa baca itu. Jadi yang nggak bisa baca pasti merokok. Yang bisa baca yang enggak aja kan teh. Dan mantak bangsa nu ngarokok itu bisa baca tah. Teu kailmuan. Teu kailmuan tah kudu ngarokok teh padahal mah geus dijelaskeun nu boga pabrik rokok ge teu daek ngarokok. Teu kailmuan tah ku urang pajar lalagaan. Pajar lalagaan tuh teu kailmuan. Asa teu kailmuan mah. Eta urang nyaho teh asup hate. Ilmu teh asup hate. Okos urang nyaho ilmu tasawuf kan di bibir doang teh asup hate. Eta kos kitu teh. Eta kos kitu percis. Okos kula neuleuh di Tanah Abang, keur ka Tanah Abang. Emang kieu osok kana ta ulah loba omong atuh sia. Ya ingin jelema sarua. Ka Tanah Abang. Pas liwat deket masjidnya deket masjid. Neuleuh tukang jam teh pernah gede belah kenca tah. Kula seserian sorangan. Kunaon? Sebab eta teh aya anu zikir jam teh jam illallah 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 aing inget lah ieu kos haji pendi cek ulah ieu illallah illallah teh maksud eta jam illallah illallah gede bae ku kula dideleukeun we pisan jelema nyeun kos ieu oh berarti haji pendi teh illallah teh kos kieu ya berarti kos patung teu maksudeun. Berarti kan terjadi naon eta kos illallah illallah kan kos gitu doang jadi di remote doang. Nah ieu ge urang di remote ku sara mal jadi wali. Mal jadi wali kajian kuku mage tapi teh ngarokok aya bagusna. Ya bagus ngarokok. Aya jelema tukang ngarokok nu ku kula dicaritakeun teh batuk bae. Carekanan ku imah sabeula. Siap. Batuk bae ngarokok. Geus ngeunaan ge batuk bae ngarokok bae. Iya doa aing sia-sia. Lain kitu aing mah karunya kasihan. Geus batuk bae ngarokok keneh bae. Atuh kaji aing mah beuki cingana. Atuh sia, daun kan ka dokter ge. Lain atuh ngarokok. Geus lah cenah ulah loba omong. Geus pes pareum lampu. Menang 2 poe. Nyana batuk bae pan deui mah. Anya poe nya batuk bae. Aya pamalingan deuk maling ka dinya. Deuk maling. Barang dek maling kadenge batuk bae berarti kan hudang. Sial dek nyane batuk bae jelema teh aing dek maling ka imahnyana. Diitip bae batuk bae. Pindah nyana ka imah nu teu batuk. Jadi kuari malingna pindah. Tadi mah ka imah eta jangan nusugina. Ayeuna pindah ka tetanggana teh nu nyarekanan wae. Oh, beak kabeh. Barang bebeja teh isuk-isuk imah aing kapalingan jak nyana teh keur main teu bogana naon. Kapalingan eta sebenarnya mah ka imah aing deuk malingna mah. Jadi ngan kulantaran aing batuk bae teu jadi. Neangan nu sepi imah sia. Aing moal-moal kuari mah deuk ngarokok lah cek nyana tuh. Sial jasa itu. Jadi aya faedah teh ngarokok. Tapi lamun batuk, lamun teu batuk teu jadi. Ieu keur carita ilmu. Makin loba ka nyoho makin sieun. Ketika ieu aya anu mandak ye. Dokter loba nu embungeun ngadahar obat. Dokter maning diurut cek nya. Ai ka pasien mah, ini jangan diurut. Hati-hati ya. Kalau diurut bengkak. Ai nyana nama teu daekeun, ngurut kukunya na dia. Tuh di Haji Ining dokter diurut malulu. Di Haji Ining di Cipanas. Oh, dokter diurut malulu. Wah, luar biasa. Ai ka pasien mah, awas hati-hati, jangan diurut, harus pakai obat. Efeknya diurut ini. Gilirannya anak tidak kena ada obat. Tanya, kenapa dok gak mau makan obat? Saya tahu ramuan obat ini, obat positifnya sekian, negatifnya sekian. Ramuannya ini. Positifnya sekian, tapi negatifnya sekian. Oh bahaya. Kalau ini sering-sering dimakan obat bahaya. Tidak ikut. Makin nyaho, nyana makin mungkin. Merengket baik. Tidak ikut nyana mah. Ngadahar obat. Makin nyaho, makin mung. Eta kan urusan awak. Nah iya kuari urusan gaib.
makin nyaho bahwa dunia nyelakakeun makin mundur. Makin nyaho makhluk bakal nyelakakeun makin mundur. Ulah nyen jaringan jeung makhluk. Makin nyaho nafsu teh bakal nyelakakeun urang kudu perangan nafsu. Makin nyaho setan teh atuh mubin urang kudu musuhan setan. Tetapi urang teu pernah kan ka arah eta. Berarti kan lain ulama. Lamun ulama makin menjadi-jadi. Kerjaan jadi ulama mah kerjaan dimui teu sakitu barang dimui jadi kos kitu berarti kan lain ulama eta mah bajingan. Tuh, siapa jar aing bae kan dilaporkeun we geus we ku mui. Aju mui gregeteun we ka aing. Lain. Ieu cek banseh. Wah, cenah mana bajinganana? Dina kitabna mana? Teu sama sakang nalek-nalek. Tuh kan? Ulama mah makin loba kanyaona makin sieun. Makin sieun. Sebabna hayang ka Allah. Nah, ini tadi diceritakan dia masyarakat ulama. Inilah madha ilmi fikum illa liyundirikum wa lam adatikum li'adzibakum indalukul jannah faqad ghafartu lakum. Mantap cek dirina. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaya puji tangguh Allah anu mangaranan sakabeh Allah alam ala kulli hal kana seluruh tingkah anu ngajadikeun darajat sebagai penjaga lil abidin, anu ngajadikeun urubat lil arifin wa kana qadil tamasa wallahu a'lam.